Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng pidangan Andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayeuna, buana ceketna buana tebihna, pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaita carios nyambung anu judulna Perlayakna Si Samarnyawa. Anu jejer cariosna Jawara Tatar Galuh. Kala dina waktu ieu nincak di bagian ka-42. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya Andang SR Gayuda, karya simkuring. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari ginulur kabagjanutan wates uangna. Kalayan mudah-mudahan we anu didugikeun ku simkuring tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo sakur anu ngadangukeunana. Kalayan mugia para wargi agung cuk lumur jembar pangampura bilih dina tata cara ngadugikeunana kirang sugema yang kirang nyugemakeun ka para wargi oge selepatna hapunten anu kasuhun. Mangga para wargi ieu carios urang kawitan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Mangsa tengah peuting rombongan Si Samarnyawa anjog ka wates lembur Cihanjuang. Leumpang neta rombongan garong teh bari ayeuna areuyak-euyakan siga anu keur ngabubungah dirina. Ti dituna mah marehna teh nyieunkeun karempan jeung kahariwang. Ku jalan kitu hatena jadi leupas tina was-was oge karagu-raguan. Tapi kuramena sora anu uyak-uyakan kadengieun kuno keur jaga di pos ronda. Barang disidik-sidik ketempun loba jalma maroa pakarang muru ka lemburna. Warda, Sueb, arudang euy, gawat. Si Rasdi langsung ngaguyah-guyah baturna anu keur sare tiba. Sabab yakin anu keur nuju ka lemburna teh pasti rombongan garong. Hari maneh eueuh pisan gawe aing keur ngimpi Rasdi ngadon dihudangkeun. Si Warda kutuk geneng bari kulihat manehna keur ngimpi tepung jeung randa bahenol haripek ngadon diguguyah ku si Rasdi. Cilaka euy aya rombongan garong muru ka lembur urang kudu buru laporan ka kokolot lembur. Si Rasdi langsung mere beja nu mata kreuwas ka baturna. Keur mah lulungu keneh kari-kari meunang beja nu mata kreuwas.
atuh duana oge anu tas tibra kalah ngadon alawah euleuh. Hari maneh Rasdi pira aya meong garong meniriweuh keun wae atuh sina nyaba. Si Warda anu masih lulungu samarukna aya meong garong asup ka lembur. Jadi kalah Malik nyarekan kalah Malik nyarekan si Rasdi. Hari maneh saliwang teh hayo we diingu. Lain meong garong tapi aya garong. Si Rasdi ngabentak si Warda ku sora anu ditarikeun. Sabab anu diajak ngomongna kalah saliwang. Garong. Si Warda jeung si Suebeh bareng pada curingap. Saterusna hari weus-weus bari buru-buru kabur ke jero lembur. Ari nu barurung kabur we diheulakeun. Daguan aing Warda Sueb. Si Rasdi antukna mah ngabertek nyusul babaturanana anu geus kabur leuwih ti heula. Maksud si Rasdi mah rek ka imah kokot lembur, rek laporan. Sadatangna ka imah kokot lembur langsung ngegedor kana panto. Sabab imah kokot lembur geus rehe, sigana mah geus sarare. Tepat lila anu tumanya di jero imah bangun reuwas. Sa di luar make gegedoro ya kieu. Kolot lembur teu wani langsung ka panto. Tapi tumanya heula kanu keur aya di luar sieun anu jahat sabab gegedor lain mangsa. Kuring Rasdi jeung si Warda pakatua. Si Rasdi langsung nyebutin ngaran manehna ngartieun kana kaayaan. Pasti disangka nu rek jahat ke kokolot lembur. Sanggeus puguh yen anu ngagegedor pantona teh anak buahna atuh kolotra kokolot lembur teh mukakeun panto. Lol ngelon siga anu baruruten. Da puguh keur kagagokna sare kaburu aya nu gegedor kana panto. Maraneh geuning aya naon ieu teh bet siga anu rusuh. Kokolot lembur langsung nanyakeun pamaksudanana. Sabab anu tiluan teh keur ditugaskeun ngaronda. Kari-kari ayeuna ngadatangan manehna bari siga anu kacida pentingna. Cilaka Bapak Katua. Kalembur urang aya rombongan garong. Si Rasdi anu cumarita teh da manehna anu nempun ka rombongan garongna oge. Aya garong. Waduh, bawa rombongan si Samar nyawa euy. Takol teh tir kaharus euy supaya warga kabeh pada hudang. Maneh buru-buru siaga jeung anu masih jarak jag. Ulah poho moal pakarang. Kokolot lembur langsung mere parentah. Atuh manehna oge langsung nyokot gobangna. Saterusna lumpat ke jalan. Maksudna rek nalungtik kana kaayaan para garong anu cenah keur asup ka lembur. Tepati lila titir nurungtung ti balai kampung. Mere iber ka sakabeh urang lembur yang penting eta aya pibahayaeun. Jadi sararea kudu caringcing. Tepati lila sakabeh lalaki nu aya di eta lembur pada kaluar ti imahna. Sabab geus biasa di pi lembur mah lamun aya titir pasti aya bahaya. Batur-batur warga ieu lembur. Urang kadatangan rombongan garong anu jumlahna cenah lain saeutik. Ku kituna urang kudu babarengan ngajaga keamanan ieu lembur. Sararea kudu mapakarang. Sieun meureun garong oge ari nyang hareupan jalma loba mah. Kokolot lembur langsung sumarita di hareupeun jalma loba. Sangkan sararea waspada. Kalain warga lembur para laki mah dititah moal pakarang. Bisi kudu ngalawan para garong anu rek ngaranjah lemburna.
sora titir anu nurungtung terus-terusan kadengieun oge ku rombongan garong si Sambar Nyawa. Anak-anak basi Sambar Nyawa ribeuh sabab pasti urang lembur geus arapaleun yen rombongan maranehna bakal ngaranjah lemburna. Kabeh oge anak basi Sambar Nyawa pada ngerengkog sabab cek pikirna sanajan maranehna ahli di bidang kajawaraan tapi ngaran ngalawan salelembur mah pasti bakal balai. Lah gampang nu kitu mah. Da tujuan urang lain rek ngadon gelut jeung urang lembur, tapi rek ngarampok nu beungar, sangkan urang menang duit atau perhiasan anu loba. Si Sambar Nyawa mah teh riuk-riuk kariwas. Kalah anu siga entengeun pisan ngajawab anak buahna teh. Ih, ari katua nya kitu ari maksud mah. Tapi kan urang meureun dihadang ku jalma salelembur. Sarasa orang anak buahna Sambar Nyawa teu panujueun kana jawaban katuana sabab siga anu ngababarikeun. Gampang nu kitu mah barudak. Maraneh tujuan sampeurkeun urang lembur, layanan kabeh. Tapi ulah nepi ka maehan, ayonan we kalila. Tah sajroning maraneh tarung jeung urang lembur, kula jeung si Badu rek ngajorag jalma nu pangbeungharna. Ke lamun geus bebeunangan dibere tanda. Andika kabeh kudu buru-buru kabur. Si Sambar Nyawa emang gegedug garong anu geus loba pangalaman di dunia kajahatan. Jadi loba akalna. Tah lamun kitu mah kula satuju. Anak buah si Sambar Nyawa saur manuk maranehna jigrah geuning gegedugna teh loba akalna kitu cek pikir maranehna. Sanggeus asak babadamian anak buah si Sambar Nyawa anu tujuan langsung asup ka lembur make jalan utama. Api-api teu apal rek diraponan ku urang lembur. Sedang si Sambar Nyawa jeung si Badru nyokot jalan sesalingkeran mapayun poek. Tujuanna rek ka imahna jalma nu pangbeungharna di eta lembur. Bahasa anak buahna si Sambar Nyawa anu tujuan anjog ke tengah lembur, ujug-ujug loba jalma anu jelung-jeleng ngepung manehna. Kabeh oge marwa pakarang. Jumlahna lain saeutik. Kabeh oge teteh warga lembur anu meunang ngumpulkeun sangkan babarengan ngahadang para garong. Sanajan maranehna lain ahli dina tarung, tapi cek pikirna ari lobaan mah piraku para garong teh teu bisa dielehkeun. Punten ngasuhlah sekedap para wargi. Sakantenan simkuring seja ngiring ngemutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube na teu acan di subscribe, punten di subscribe heula. Teu esana supados dimana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Aranjeun teh pasti garong nu rek nyajat ka lemburnya. Ka ieu lemburnya kokolot lembur langsung ngabedega pangharupna. Gede leutikna ieu kokolot lembur teh loba kabisana. Elmu main pana oge pikeun jalma biasa mah kaasup lumayan. Kula emang garong. Aranjeun lamun hayang salamet ulah kubawaning hadang rombongan kula. Mending gerak kumpulkeun duit atau perhiasan supaya maraneh dina keselamatan. Salah seorang garong nyakeun yen manehna emang rek ngagarong ka eta lembur. Kurang ajar garong edan. Maraneh geus dikepung ku sakabeh warga lembur. Jumlah warga kacida lobana. Sedangkan ika ukur 7 urang. Mending kali itu gera baralik deui ulah ganggu ke lembur kula. Kokolot lembur cacarita ngaluarkeun sima ngancam-ngancam ka para garong. Sing saeuyak-euyak oge ari keureup apu kabeh mah naon anu rek dipikasieuna. Dilibas ku aing mah kabeh oge. Salah seorang garong ngabarakatak barang ngadenge ancaman ti kokolot lembur. Sabab maranehna geus meunang ngababadamian gegedugna sangkan ngalayanan urang lembur. Jadi moal deuk kabur sanajan yang hareupan jalma loba oge. Urang ajar kepung wakul boya mangap barudak. Kokolot lembur lain deui amarahna. Langsung ditangaraponan para garong anu jumlahna 7 urang. Sedang urang lembur mah kabeh tumplek kadinya. Jadi jumlahna aya kena 30 urang mah. Kadang bisa leuwih tina hitungan. Ciat modar sia garong edan. Kokolot lembur maju leuwih ti heula ngokojoan wargana sangkan kahudang ka wanina. Pedogna ngahiuk rek nyabat serasa urang garong. Sanajan jurusna teu matak bahaya ka musuhna tapi ka wanina anu lain lumayan. Maju batur-batur podaran para garong. Teu pati lilara hayat lembur anu geus saged sapakarangna langsung ngepung para garong. Marehna kaudang ka wani ku ketak kokolot lemburna. Anu geus leuwih ti heula campuh jeung para garong. Antukna harita keneh sararea campuh silih arah pati. Tapi 7 urang garong teh lain jalma samanea. Maranehna mangrupakeun anak buah si sambar nyawa. Jadi kabeh oge ahlina dina gelut. Nya hareupan jalma loba oge teu ieu hariwangeun. Ngan maranehna ingeteun kana pesan gegedugna yen ulah nepi ka maehan jeung kudu ngulur-ngulur waktu supaya gegedugna bisa laluasa ngajalankeun tugasna. Nyaeta rek ngagarong bandar munding jalma anu kasorpang beungarna di eta lembur. Ciat salah seorang garong mapag panarajang urang lembur anu datang ka manehna. Sanggeus nangkis bedog sakna sakilat sukuna mata. Kalian teu salah deui suku katuhuna ngajebrod ka nu narajang manehna. Aduh, salah seorang warga ngagerung. Laju awakna popoyong kodan. Teu patila nyuu kana lemah bari utah ugar. Horeng hulu angna kabeunangan ku tajongan garong. Aduh ieu. Aya di nu ngajerit ti pihak warga. Laju engke-engkean ngajauhan pakalangan. Eta mah bitisna kasabet bedog ku garong. Kurang ajar maju bebarengan batur-batur. Salah seorang warga ngagorowok mere semangat ke baturna nitah ngangseg bebarengan.
7 urang garong barang terus-terusan ditarajang ti unggal juru maranehna kawalahan oge. Germah maranehna teh geus dipesan sangkan ulah maehan. Sebab ukur ngulur waktu jeung ngalihkeun sakabeh perhatian warga sangkan tumplek kabeh kadinya. Ciat modar sia ke papu. Salah seorang garong ngabentak bari nyabetkeun bedogna. Cek pikirna padu ulah anu matak paeh. Bedogna kumolebat kan langsung kena kana tenggong anu ngoroyokna. Aduh, iya. Seorang warga nu keur ngoroyok para garong ngoceak tina tenggongna baloboran getih. Sakitu oge masih untung keneh eta garong teh teu boga niat nandasa. Ciat modar si garong edan. Salah seorang warga nu gede kawani langsung ngagajeleng bari nyabetkeun bedogna. Tapi gerakan anu cek manehna mah kacida cepetna ari cek musuhna mah teh hartina. Harita oge langsung dipapag ku jurus tembrag jagat. Hai ciat. Salah seorang garong mapag seorang warga nu narajang manehna. Dampal suku atuhna nu jebrag langsung nyeleber mapag musuhna. Kalan teu salah deui, dampal suku anu nya gede nya jebrag teh langsung ngajebrod kana dada anu narajangna. Aduh, harita keneh anu kakedan ku dampal suku garong langsung ngeceak. Awakna ngagedeblug ni bandemah. Kurang ajar, ciat. Keur dina kaayaan kitu salah seorang warga kumolebat ngabongohan manehna. Atuh harita keneh tungtung bedog warga langsung ngebesek tonggongna. Aduh, si garong anu tadi ngaragrageun seorang warga teh ngagerung. Tina tonggongna langsung ulawaran getih maseuhan awakna. Untung segitu oge raheutna teu jero sebab ukur kasabet tungtung bedog. Warga nu rajang manehna teu wani deukeut jadi anu keunana ukur tungtung bedogna. Terus maju batur-batur tong dibere kesempatan pikeun ngagunakeun kabisana. Salah seorang warga ngagorowok ka batur-baturna mere sumanget sangkan sarareat terus maju. Sabab ari dikeroyok mah para garong teh siga anu kateter. Kuloba-lobana nu ngoroyok para garong barjeng siga anu pada nekad antukna para garong teh jadi papencar anu satadina silih bantu teh jadi sewang-sewangan. Kaayaan kitu jadi nguntungkeun para warga. Maranehna terus ngangseg ngaraponan para garong. Saurang garong jadi kudu ngalawan puluhan warga. Sabab roman garong jadi papisah. Ciat. Si Komed salah seorang garong anak buah sisa merenyawa anu harita keur diraponan jadi amuk asor. Pedokna kokolebatan ka sagala arah. Geus teu make deui ijiran. Anu satadina moal maehan musuhna jadi kahudang amarahna. Ku kituna geus teu asa sadeui langsung ku molebat dina sebetan-sebetan bedogna anu mateni. Aduh ieu. Salah seorang pangoroyok si Komed aya nu ngeceak. Dadana kabeunangan ku bedog. Getih langsung ulaweran. Dadana gudawang. Saterusna diparayang ku para warga dibawa keluar ti pakalangan. Urang ajar tong dibere hirup para garong edan teh. Koroyok terus batur-batur. Seorang warga deui mereka semangat ka baturna bari manehna oge langsung ngagajeleng narajang ka salah seorang garong. Aduh tobat. Si Komed ngoceak. Panarajang warga anu karek datang langsung ngahabok kana pingpingna. Getih baloboran maseuhan sukuna. Saterusna manehna buru-buru jumorelat ngajauhan para warga anu ngoroyok manehna.
tong dibere kabur batur-batur terus koroyok besarnya. Para warga beuki ngamuk bareng para garong geus anu cidda. Marahna langsung ngalangseg ngaraponan para garong. Aduh, salah seorang garong aya di anu ngeceak. Manehna kebeunangan ku sabatan bedog anu ngeroyokna. Buru-buru manehna ngajaul nyingkan para pangeroyokna. Dadana boloboran ku getih. Bangsat sia warga edan. Ciot si Darja nempo dua orang batur geus cidra langsung ka hudang amarahna. Awakna langsung kumolebat bodogna nyeuk ka salah saurang anu ngeroyokna. Aduh tulung, seorang warga anu ngeroyok si Darja langsung ngoceak. Awakna gedeblug di bandemah. Saterusna gegerungnan ka nyeri. Tina beuteungna ngucur getih beureum. Horeng manehna keun aku sabutan bedog si Darja. Garong edan anak buah si Samernyawa. Sanajan ti pihak warga anu cidra, tapi para garong teh geus ngarasa kateter. Sabab marahna tarungna jadi papisah jeung baturna. Atuh pugu jadi taya anu bisa dilakukeun babarengan. Maranehna kapaksa nyang hareupan jalma loba ku saurang-saurang. Bari pajarauh. Tapi keur dina kaayaan genting pikeun para garong, ujug-ujug aya sora suitan nu rek meh sada sora heulang. Atuh para garong teh kabeh oge curinghak. Sabab apaleun kana eta isyarat. Cek pikir maranehna pasti gedugna geus hasil. Jadi nitah kabur ke maranehna. Atuh teu talangke deui 7 urang garong anak buah Samernyawa harita keneh langsung jumorelat tinggalkeun musuh-musuhna. Ontong kabur garong-garong edan. Para warga ngagorowok beri langsung udang. Tapi nu anu diudagna geus teu katembong kalangkangna kalangkana acan. Da puguh kabeh oge ahli dina ilmu kanuragan. Jadi sagecep oge maranehna geus jauh ti eta lembur. Pun para wargi rupina ceres nyambung anu judulna Perlayana si Samernyawa bagian ke-42 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugi para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi salepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.